tambahan Kangjeng Nabi ngaranna loba. Kangjeng Nabi ditaros ku salah sahiji jelema anu unik ningali Kangjeng Nabi, man ismuk, saha ngaran anjeun, padahal nyaho ka Kangjeng Nabi tapi ku taajub-taajubna, ku kasetna, gantengna, pinterna, trampilna, tangkasna, sehingga jelema hareran ditaros ai ente saha ngaran, ana Muhammad. Isukna ditanya deui, man ismuk, kudu sejen, ai anjeun saha ngaran, ana Ahmad. Masyaallah karim. Isukna deui ditanya deui, man ismuk, padahal mah nyarahoan di Mekah teh ku taajub-taajubna ditanya deui, ai ente saha ngaran, ana Toha. Isukna ditanya deui, man ismuk, saha anjeun teh, ana Yasin. Ya Allah. Isukna ditanya deui, man ismuk, ari ente saha ngaran, ana Al-Mahidunub. Isukna ditanya deui, man ismuk, ai ente saha ngaran, ana Al-Hashir. Isukna ditanya deui, man ismuk, ana Ar-Rauf. Ditanya deui isukna, ana Ar-Rahim. Isukna ditanya deui, ana Siraj. Isukna aya nu deui, man ismuk, ana Munir. Ditanya deui, man ismuk, ente saha ngaran, ana Muddatsir. Aya deui nu narnya deui, man ismuk, hebat-hebat deui, ente saha ngaran, ana Muzammil. Aya deui nu nanya, man ismuk, saha sih ngaran antum, ngaran ente, ana Muzakkir. Lo baca sangaranna. Nah, lamun ngaran-ngaran Kangjeng Nabi eta urang talar aya di jero hate, dijauh kene Kangjeng Nabi geus ngagerokeun. Woi, tertera di kalbumu ada kumisku. Ya Allah, panai urang mah lain. Di hatimu ada karung goning. Wah, Masya Allah kari pohara komodo Haji Nasir mah, di hatimu ada SPPT kanyahoan tertera ya. Ya Allah ya Rabb, kanyahoan. Nah, Kangjeng Nabi rahmat menyorot ka urangkeun, urang mah nyahona ngan ge Muhammad, urang mah nyahona ngan ge Ahmad, urang mah nyahona Toha, Yasin. Masalah geus sakitu ge asal lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorangan di kamar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, shalawatullah alaika. Sorangan di kamar, urang mah daek maca kos itu aya cawu. Nu kadeulekan lain Kangjeng Nabi cawu. Mun cauna gede ya Nabi salamna kencang, ya Nabi salam. Lamun cauna cawu emas nu kadake, ya Nabi salam. Kok maji pending malah mun sueunan naonan mun mah heuai bae. Ya Kangjeng Nabi tolol teh budak. Iya, bisa Kangjeng Nabi lagi urusan dulu ge widara. Masya Allah. Nah, lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sapoe sapeting 4444. Ya Allah, lamun teu bisa 4444 444 masih loba kene atuh dasar sia mah kudu disyukurkeun ka sumber pareum. 44 teu kuat, Masya Allah. Ngajual karung mah mun 40 ya geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini. Udah hari ini jangan makan ya dai ya. Ayo baca sholawat 40 teu kuat, ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah, gila Kangjeng Nabi wayahna bantu salat mas 11 bae mamaca. Teu kuat cenah kieu 11 7. Asalnya 7 ge cenah teu kuat 3. Asalnya cenah 3 ge teu Aisyah hayang naon sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabb, baca sholawat nu urang resep. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Arada yang panjang eta bae cenah sok dibaca dina salat ngaranna sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai fil alamin innaka Hamidum. Atas pendek tingjen tamu kieu mah eta teh sok dibaca urang yang ngaji. Allahumma
sholli ala. Coba ayo. Oh kebecus budak. Nuril Anwar itu kukulat tadi mimitian deui poho deui. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah baca kurang salawat. Nu mana bae? Nah, inilah Kangjeng pas umur 20 tahun gagah Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Ganteng ketinggali ganteng kulit abyadha musyarraban bihumratin, putih campur kemerah-merahan. Ya Allah, urang lamun ngadengi kulit Kangjeng Nabi putih kaberem-bereman berarti kan kembang ros. Begitu ningali orang kehajiban, ya karim, iya si kulit naon ya, ya taurat saom buruk. Atuh hese, Masya Allah kan saking dibungkus ya, nu kadeuleun nu ieu na dong jerona mah wallahu alam, pasti totol memang aya lah. Ya Allah, dan Rami mah hidung manis. Maksudnya hidung kereta api banyak yang nunggu aja. Ya kari. Nah ya kulit Kangjeng Nabi saya sajaritakeun aya mantap ditiru ge ku awewe. Oh, geus dipulas-pulas eta nurutan hayang akur jeung kulit Kangjeng. Dipulas mimiti kuno hidung heula ditambahan kuno koneng. Geus gulag-gileg di harapan kaca. Ya Allah, tambahan kuno beureum. Berem teuing ku hari ku ungu keluar teh jadi Persita. Ya aing nangis sia. Masya Allah karim. Ya kulit Kangjeng parah. Ya Allah ya Rabb, musyarraban bihumrati wasi'al ainain, socana rada ageun. Zajabhatin hilaliyah buleud beungeutna mun ceuk urang Bandung mah ieu teh wajah sirih ngadaun seureuh. Apa aya julukan di parahyangan beuh beungeutna ngadaun seureuh. Ceulina ceuli lenci. Atuh pan ieu mah lain ceuli lenci. Ieu mah ceuli curak garana. Maksudnya bagus, lamun kaluhur gitu teh berarti pinter. Mun deplek itu bodoh. Ya deplek. Celi leci. Berarti lamun orok keluar cerita rancung geus pinter, Pak. Pinter ya, Pak. Iki aya saeutik lencingan, lencina, lenci leuweung. Aing Masya Allah karim. Nah, kemudian iya baca kurang parahyangan, Masya Allah gitu gado endog sapotong. Ya Allah sok aya semua aya ieuan seeutik teh ngaranna gado endog sapotong. Ari ieu bapak endog naon coba? Atuh ieu endog buruk. Cangkeng dan cangkeng biola iya kari. Masya Allah bitisna buah jantung eta parahyangan. Anu urang pondok papan ieu mah buah nangka kabeh. Ikir cerita urang parahyangan Kangjeng Nabi mah Masya Allah kari. Marbu al-qomati sedang dedeganan. Jangkung teuing henteu, handap teuing henteu, gede teuing henteu, leutik teuing henteu, lintuh teuing henteu, kuru teuing henteu. Kada urang lamun Haji Paidi mah atuh kikian dieu nanaonan. Saanu resepeun si awak modal bos kieu. Atuh jadi mah ya Allah ya Rob. Lamun lempang sorangan aya anjing pajar tulang lempang. Tapi lumayan sakieu. Lumayan. Nah, inilah Kangjeng. Tapi anehna Kangjeng. Ketika Kangjeng calik sareng sahabat, pundakna selalu pangluhuran.
Kangjeng misalnya Kangjeng ngeriung jeung nu pendek pundak Kangjeng luhur aya deui nu datang jangkung Kangjeng tetep bae padahal kitu-kitu bae henteu kikieuan cara dipendek hayang jangkung teh kieu henteu nya mah ngejere bebeng henteu kos aya meraknya mah hot henteu Kangjeng mah calik bae biasa aya deui nu jangkung pohara sumping tetep bae begitu calik Kangjeng pangluhuran bae pundak keajaiban Kangjeng di antara keistimewaan Kangjeng begitu dibarengan ku hiji jelema tatadina nyana di jalan panas asal amprok jeung Kangjeng tiis Kangjeng di mana bae jelema ngahiji jeung Kangjeng tiis adem zahiran wa batinan zohirna tiis lantaran di luhur horenganan di tiungan ku mega lempang ka mana bae Kangjeng Nabi teu pernah kasorat ku panon poe nu mantak teu pernah kasorat ku panon poe na bebeja ka Gusti Allah Gusti abdi isin kudu nyorot Muhammad panon poe isinen wayana sakitu ditutupan ku mega tiis ka mana ge pan mega ge pernah bebeja ka Gusti Gusti abdi mandek nyingkap bae kena kasorot ku panon poe si eta mah sahata si eta eta ngingkir mega ge wow panon poe cek mega hantem panasna tingkatkeun panasna tingkatkeun mantap jana ku kikieuan we kakerpekan Kangjeng mah mungkin panon poe nyorot ka Kang Isin ya Allah ya Rabb malam ieu urang teh keur ngarayakeun eta afdalul makhluqat masyaallah bandingkeun jeung Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril masih muliaan Kangjeng Nabi pohara ieu malam ieu manya urang teh ka sorga lah insyaallah lah ka sorga kajen kumaha ge kula masuk inget Siti Suwaibah bae jariah Abu Lahab begitu Kangjeng Nabi lahir ku bungah-bungahna manehanana kan nyusuhan Suwaibah teh begitu balik ka Abu Lahab teh simana maneh Suwaibah oh tas nyusuhan Muhammad emang geus lahir wah eta teh alok kaula cek Abu Lahab mana nyusuhan sok susuhan ka ditu bunga biasa cek Abu Lahab bunga kula luar biasa begitu balik deui Suwaibah ka dinya Suwaibah lantaran maneh nyusuhan ka alok kaula nu ngaran Muhammad wa ieu detik ieu maneh merdeka dimerdekakeun langsung ku Abu Lahab ku bunga-bungahna Abu Lahab lahir alokna kecaritakeun di akhirat Abu Lahab disiksa lantaran nyanakan teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul teu iman nyana Abu Lahab teh kapan adina Abdullah Kangjeng Nabi teh putra Abdullah boga adi ngaranna Abu Lahab boga adi deui ngaranna Hamzah Kangjeng Nabi mamang ka Abu Lahab teu iman Abu Thalib mamang sarua bae teu iman ka Kangjeng Nabi mantak aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahab ma watab ulah kitu atuh tabbat yada abi lahab watab terus ada sampai catat tak entah apalah tabbat yada abi lahab watab ma aghna anhu maluhu wa ma terus sayaos eta bae orang mah saya uslana nyana saya nah iyalah Abu Lahab guys ke di neraka Abu Lahab aya kamodelan kumaha kamodelan anak ketika poe Senen mun carita aya poe mah Abu Lahab ku bungah-bungahna waktu lahir Kangjeng poe Senen di akhirat Kang Abu Lahab ditiiskeun di neraka mah di neraka ngagolotroknan karasana tiis model bahkan diangkat cek sakaol mah ngan seukur sadika kidong tasa kengkeongan tapi tiis eta kubunga alokna nu ngaran Muhammad lahir di akhirat teh iman dibere tiis atuh komo urang iman ka Kangjeng ih atuh komo urang ka Kangjeng sanajan ka neraka tiis lah atuh tuh kena naon teh ka neraka iban serah tuh serah kajeun ka neraka
ulah dai urang mah tetep surga dai. Bapak lu mah biarin ke neraka kata. Ya Allah tuh kan wahara sakitu teu iman tiis atuh ngomong urang tinggal ningkatkeun keyakinan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah dengan cara lobakeun maca sholawat geus pokona mah Kangjeng Nabi kan nangtung ketika urang ditimbang amal Kangjeng Nabi nangtung di tengah-tengah timbangan ende maju timbang amal sholat teu husuk trek zakat tilok trek bohong osok oplos barang geus ieu kieu bae mah kakenca teu daekeun ka katu teu daekeun cek malaikat ih mah tuh kudu ka neraka cek Kangjeng ke lah ke ditanya ikan Haji Pendi mumun osok muludan kan wih atuh osok abdi Masya Allah osok pisan tuan sok macaya Nabi salam ikhlas apa ente sih setengah lah. Kangjeng tenang penyelamat Kangjeng teh bakal dibere syafaatil uzma. Syafaatil uzma teh hartina pitulung anu gede nu teu dibikeun ka nabi-nabi nu sejen iwal ti Kangjeng Nabi urang. Ai jelema nu puguh mah waliullah teu kudu ditulungan jadi bisa ka surga sorangan. Ai kitu mah solihin atuh teu kudu ditulungan. Lain haji solihin, solihin. Beusi ke aing tah, solihin tah beusi kitu. Lain. Solihin mah jadi bisa ka surga sorangan. Ahli ibadah mah bisa ka surga sorangan. Nyana mah langsung ka surga. Ari ieu syafaat jang saha? Jang anu disna ka neraka tah disapaatan ku Kangjeng nu penting iman. Gila urang bungahna boro-boro umat Kangjeng Nabi na boro-boro umat Kangjeng Nabi Isa berikut Kangjeng Nabi Isa laporan ke Kangjeng Nabi urang umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa na laporan umat Kangjeng Nabi Ibrahim berikut Kangjeng Nabi Ibrahim laporan. Masya Allah karim kulah sok ngadengewe di Haji Pendi Nabi lulumpatan eta ai subuh teh kulah sok ngadengewe sora sajor amat lulumpatan tah minta pertulungan coba cak Haji PDK Nabi elut pun Nabi elut hese coba suara seraknya tuh bisa itu pakai buku tuh bisa wah brengsek ya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah kagagahan Kangjeng emang kumaha kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana Abu Jahal belajarna di nyana Haji Nasir higana Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar cimane dagang salak di dieu kiciuan melulu kemenang mani kerpek kadal kieu wah aya oreset giliran aya musuh lupa koreng dagang salak di Bogor iya duduan itu beres we tapi lumayan yang nyingsinan kadal we mah golok panjang jasa ini cabut pendek golok tuh panjang gue lagi sieur tuh Haji Pendek golok panjang amat ya Masya Allah sajuka jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu lain dagang bae jangan nipu lain kawe bae nipu lain ke pemerintah bae nipu golok pakai nipu iya jalan mana sarwana jeung si Haji Nasir kula geus sakit boh hebat hati golok Masya Allah kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok yuk maksudnya paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan orang dicabut ya set inna lillahi wa inna ilaihi raji'un potong silukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku nyana kagagahanana jangkung gede jelemana